Hirup teh diajar bersyukur najan teu cukup, diajar ngarti najan teu sahate, diajar sabar najan beban, diajar satia najan kagoda, diajar mere najan teu sabaraha, diajar nyaah najan dinyenyeri, diajar percaya najan hese, diajar seuri najan hate mah hayang ceurik, jeung diajar ikhlas najan berat. Nya kitu teh hirup mah kabeh ge diajar. Ti mimiti brol ka alam dunya nepi ka ninggalkeun dunya, urang teh masih keneh diajar.